kuari kula dek nanya ke orang dia, orang dek kedatangan bulan Ramadan bunga, emang aya naon di Ramadan? Kayak coba, mantap bunga ku naon? Hah? Sahur. Mantap bunga sahur. Lain. Mantap bunga naon? Buka 4 gelas. Kopi, rujak. Wah, iyo mantapnya sayo. Oh, kelapa muda. Barang minum teh pirla, ju teh manis, aju bonteng suri, aju non deui. Tadi kelapa muda kan, giliran kolak dan kolak. Kita kira cak majikan ka atuh gara ka masjid. Ka masjid. Urang tuh, coba teuing aing. Gusti Allah eta tipe panunggangan teh kos kitu lah kadeuleuh ku aing beteungna lain deui saurang mah bunga teh kos kitu lain aya naon kiai nilaina di bulan Ramadan anu luar biasa lamun bulan Rajab eta adalah syahrullah bulan Allah lamun di bulan Sa'ban ia adalah bulan Kangjeng Rasulullah lamun di bulan Ramadan syahru ummati kok hebat amat panca Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi kullu amal ibni Adam lahu seluruh amal ibnu Adam jang ibnu Adam balik tapi kecuali puasa fa innahu li taman waing cak Allah wa ana ajzi urusan ngabales datu kudunya hosia mah ku gede-gedena ganjaran penting mah siap puasa bae geus pokona mah nyaho hebat bae tah ku gede-gedena ganjaran puasa urang deuk datang bulan Ramadan teh lain inget kana kolak lain inget karena kelapa muda tapi inget kaganjaran anak Masya Allah mun kuari urang apal hebat amat eta ganjaran Ramadan hebat kuari bunga dek datang bulan Ramadan lantaran berarti mengkikis dosa-dosa junatun nutupan dosa-dosa ngahampura dosa-dosa ku ayana bunga dek kadatangan bulan Ramadan mun pae kurang kuari pae geus bunga dek datang bulan Ramadan aram ka neraka alhamdulillahirabbil urang bunga tante daek pae kuari sorga daek pae bodoh-bodoh tinggi ka sorga embung heran aing aja ka neraka daek atuh komo sorga bae gengke heula emang gunaon gitu sia ieu mantap haju encan hayang pae teu yakin emang kunaon teu yakin main gapleh ye masih keneh terus main catur terus main bola terus si mbak di kontrakan itu teh pan ngajangjian bae kuari gaya natitot itu SMS udahan ngajinya belum tunggu sebentar eta gangguan ta nu kos kadari itu ta jadi urang mah ganjaran nu sakitu gedena eleh eta ku si mbak urang Lampung Masya Allah ja ai janjian jeung si mbak mah beuh mandi nage 7 kali malam mingguan beuh janji di mall di ditu pan mandi deui make sesungitan deui di kaca nage geus kieu oh bunga jasa deuk kunaon si doi bakal kapanggih ya nyodoi nyau jablay pokoknya mah penting mah kapanggih eta ku bungahna pohara luar biasa tapi dek datang bulan Ramadan kunaon atuh meni empes-empesan cek budak ngora saya aing mah datang bulan Ramadan engap kurang gitu lah arah engap pokoknya eta budak lamun pae kuari neraka teh sia neraka cek aki-aki teh aing hayang nama puasa aing sekolah teu kuat cek aki-aki neraka sarua bae teh ge cek anu ngarakeun heueuh cenah teh bulan Ramadan ayo sahara rese ja sahara rese cek aing aja beurang urang kumaha beurang peuting bulan teu pararuguh teparuguh tah eta lamun aya nu kos kitu ge sarua tah bakal dikolosotkeun ka neraka ke lamun nu kos kieu ge siap tuh baju aing geus diseusehan dekan itu jang taraweh ai salat Jumat moal Jumat mah taraweh doang ai taraweh disiapkeun ai Jumat teu emang anak murid Haji Hambali mah kieu kabeh Masya Allah kan disiapkeun atuh cara wali-wali Allah wali-waliatullah baju nu ieu jang salat taraweh khusus lain bagusna tapi senangna jeung bungahna
mau kena nu ieu jang taraweh jeung salat sajabana ku senang jeung bunga Masya Allah tah ieu dahareun jang sabulan puasa ku nikmat-nikmat teuing ibadah di bulan puasa pandai kuduna mah ieu urang di bulan Ramadan teh kieu ye kuduna ye nu bang bagus nama siapkeun jang pamajikan jeung jang anak jeung jang urang sabaraha teh kabutuhanana 10 jutaan tah di 10 juta cekel ku sia neng teh 10 jutanya mahikeun urang tah sabulan puasa tah jang budak 400.000 jang nu ieu 500.000 jang 500 aja jang maneh geus kakak mah ulah di pikiran geus pokona mah nyaho kakak mah ka ditu meureun ka ngora ulah di pikiran pokoknya goblok sia kita ye nya geus 10 jutaan nya aja naon ka kikituanan urang ibadah supaya tentrem kakak ulah diganggu deuk maca Quran hayang menang 30 kali tamat ye pemajikan ye so eta pamajikanna ge teu percayaeun jatilok burung segala deku ustadan burung lu jelas banget neng urang siap kuari mah deleukeun kakak ibadah neng gitu keneh nya urang sesah nu bagus lagi itu geus da bareng geus ca Quran nasbeh waktu salat gegeran jadi geus teu kaganggu-ganggu tah nu hebat bakitu baheula aya urang Arab urang Jakarta ngaranna Saleh lain Habib lain Habib Saleh dengan ka Indonesia kawin kebenaran jeung dulur kula jeung dulur abah hajunya nama teu eureun-eureun maca Quran tadi bulan Ramadan teh kitu tah duit jang sabulan Ramadan ulah diganggu urang ari ibadah ka Allah geus talalentrem tah nu hebat lah kitu tah jang maneh 10 juta ka pamajikanna tah jang anak 2 juta 2 juta 2 juta cek pamajikan teh cek awe kitu emang nu hebat mah kahayang akur cenah kos gitu mah ibadah tentrem gitu mah atuh pan ieu boro-boro ibadah dibere duit tilok naon tilok mending mun nyanana ngajedog di imah eueuh tinggal anak bae ceurik bae tinggal pamajikanana ai bapak sia ka mana sia kos lain anak sia bae kos lain anak aing jeung lain ka anak bapak sia bae ceurikeun jeung ceurikan naon atuh nya abah sia eueuh hese jualan geus eueuh malah mah kongkorong mah dibawa ku nyana pada tak wazir boro-boro ibadah pantang sok bodek ieu bae goblok salaki lain maca subhanallah goblok salaki teh kata berkareta gitu eta ibadah memang urang mah ibadah teh kudu aya kestabilan tah ieu mah keur carita nu bagus kos kitu mun aya geus ulah aya kegiatan-kegiatan duniawi dina bulan Ramadan hese kiai kitu mah sama kudu ayanya bari usaha ngan babagi anu pas-pasan mah babagi sing hade bulan Ramadan teh lain bulan sambarangan itu bulan rahmat bulan anu pinuh ku magfirah Allah na ieu parentah Kangjeng Nabi sakedeung deui can anggeus kula ngitungna kakarak ngamulayan halakna iraha buah iraha tanggal hijina insyaallah ke minggu terakhir ayeuna bakal diberitakeun menurut palak lain ngajak ngan asana akur kuaring na ieu ku bungahna datang Ramadan geus diharamkeun ka neraka komok lamun ngalaksanakeunana tah urang balikan deui nyaritakeun puasa bagi abuya mah sipil nyaritakeun puasa bagi kiai-kiai nanaonan sebab geus jadi kebiasaan kos nyaritakeun tahajud bagi kiai-kiai ahli Allah nikmat hudang jam 1 jam 2 tapi bagi masyarakat biasa cara urang ngadenge puasa teh memang eungap tapi begitu orang nyaritakeun ganjaran anu sakitu gedena pinuh ku pangampura jeung rahmat Allah mulai bergeser kuari ngabagusan diri urang endek siap geus baralik ti dieu engke baralik ti dieu di imah merenung Gusti abdi alhamdulillah dijadikeun hamba Gusti nu beragama Islam
sakedeung deui bakal aya ketentuan puasa Gusti abdi deuk siap ngalaksanakeun puasa di jero bulan Ramadan. Abdi nyuwunkeun ka Gusti mudah-mudahan abdi dibere sehat, dibere jagad, dibere kuat ngalaksanakeun ibadah khususna puasa umumna jeung ibadah-ibadah nu lain. Kayak gitu Allah diberi tenaga baru. Eta ngaranna tafakur merenung ke Gusti Allah sambil berdoa. Oke ku Allah diberi tenaga anyar teh aya katangginasan sebab urang geus mempersiapkan diri. Lamun urang can mempersiapkan diri justru etalah sok loba hambatan. Balik deui ka imah terus urang merenung ka Gusti deuk bari diuk boga wudu madep kiblat atawa langsung bari ngeteng bae kieu tatawa duaan yang pemajikan bari nyekel ka pemajikan nyekel ka urang nyekel ka nyana Gusti alhamdulillah dijadikeun jelema sehat pemajikan sehat pemajikan abdi ge sami sehat urang cara rehat burung siapa tuh lain salakina puasa angel keneh kau puasa mah mending ieu nu aya heula. Ya Allah karim Nailah anjing Nabi nu bakal anu geus marentahkeun puasa sakereung deui sesuai jeung anjuran dina Al-Qur'an. Nabiuna al-amiruna fala ahadun dina burdahna nu diharapkeun ku urang eueuh deui wal syafaati Kangjeng Nabi urang bakal maot kabehan ge henteu kaya teu miskin teu gagah teu dhaif teu lemah henteu pinter teu bodoh teu pejabat teu rakyat kabeh teu lalaki teu awewe gede leutik bakal paeh kabeh ge bukti paeh tatangga urang anu kaya teh aja bener paeh tatangga urang geuning nu sehat teh aja paeh tatangga urang nu budak keneh paeh komo nu kolot mah meureun paeh teh bakal datang jasa ka aing sesuai jeung ucapan Sayyidina Ali ngutip ti Kangjeng Nabi urang teh kuari keur cicing menghadapi paeh unggal jam unggal poe urang teh keur muru paeh lempang teh urang keur berhadapan jeung paeh keur memburu paeh ninggalkeun alam dunia makin hari dunia makin jauh makin hari makin jauh paeh makin deukeut paeh makin deukeut paeh makin deukeut sing hade geus datang ka waktuna teu saha urang bakal paeh tah geus paeh urang dikubur geus terus datang ka kiamat jaga bakal dikumpulkeun di mahsyar bari make pakaianana ngan boe hungkul cek sakaol mas hataranjang kabeh yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi jelema lumpat bapa embung kapanggih jeung anak-anak embung kapanggih jeung dulur embung kapanggih pamajikan jeung salaki embung kapanggih jeung pamajikan lantaran loba hak-hak anu teu tercumponi di alam dunia ketika pamajikanna kurang hibat ka salakina loba nusuzna bakal dituntut jaga di Rabbul Jalil kitu keneh salaki anu baheula di alam duniana teu memberikan nafkah zahir maupun batin bakal dituntut di Rabbul Jalil ku Gusti Allah kitu keneh setelah indung bapana maot aya titinggalna tirkah teu dibagikeun yauma yafirrul mar'u min akhihi teu daekeun kana manggihan adina jeung sajabana encan kata tanggana encan kanu sejen-sejena paciweuh di mahsyar teh pabelit luar biasa luka kaler luka kidul luka kulon ieu bakal urang tak tidinya bakal ngararomong kabeh lantaran maruka kitab kabeh kitab masing-masing nu bagus katuhu nu jore kenca nu jore jasa ditonggong meunangna bakal dicokot kurang dibuka kurang urang kene jaheu ieu jaheu aya kabeh jaheu ieu jaheu nya ji ngaji aya salat aya au kabeh aya bagus ieu mah begitu ieu nu saurang deui ieu mah eceng gondok melulu ieu mah ih jore asana lain kitu meureun protes kulantaran gandeng jasa protes sungut dikunci ku Gusti Allah al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya sibun teu bisa ngomong nu ngomong leungeum
cek lengan teh kula malam minggu pernah ngaragap naon ngaragap tangkal cau cak suku kudu aing nu lempang lagi terus mata ngomong ceuli ngomong jeung sajabana sungut mata ngomong Gusti urang bakal kitu teh. Nah engke ieu mizan teh timbangan saurang gadenya jali maju panunggangan coba timbang begitu ditimbang yore coba timbangan rapi deh pan kakek deui bareng di dieu bukuna oh ai salat mah salat ngan teu husu iya yore cek malaikat anu keur nimbang seret jali ka neraka sebab salat itu beres sih salat ai jelema da di luhureun sajadah ya hatena di mall aduh cek jali teh aing jadi ka neraka begitu dik di ka neraka keun Kangjeng Nabi stop kela enak aja main neraka aja ini umatku di dalam hatinya ada Muhammad tanggung jawab aing nyana pernah ngagungkeun ka aing malaikat salah saeutik mah sorgakeun tanggung jawab ieu Muhammad dia geus balangkeun tok plung atuh lain cara urang malangkeun malaikat maut mah emangna tanagana leutik gede nya mah ulah raga gue terus aya deui saurang ieu mah jore jasa ieu mah jore jasa ya, sarwiti mah ya. Salat carang, puasa carang. Carang jore jasa malah manya nama rada daek sok dibawa ku cocodot lah. Ya Allah karim. Begitu ditimbang jore ceriknya ngahing-hing anu luar biasa. Cerik luar biasa. Cak Allah iwit ulah cerik gandeng-gandeng besi kadengian Muhammad mundek cerik ulah embat-embat lalaunan aduh tapi bisa aja yang ieu neraka ulah gandeng besi kadengian Muhammad aduh bahaya ini aduh ya Allah teh beuki kencang bae beuki kencang banget geus ulah gandeng jol Kangjeng Nabi kudahan si cerik nuk di ka neraka emang bukuna kumaha ieu tah sering dibawa ku cocodot atuh sia teh ya Kangjeng Nabi ngan jadi ieu sok maca sholawat malam Jumat ngaji osok ulah salat ge osok sakapeung-kapeungan eta mun digeser-geser lobaan itu tapi dia cinta guys ulah gandeng Kangjeng Nabi gas pokokna mah tanggung jawab habli Kangjeng Nabi ya Allah bikeun ieu jelema ka kaula tanggung jawab pula cak Allah teh tadi ge ulah gandeng kadengeun ku Muhammad geus kadengeun ku Muhammad bade kumaha paneta geus atuh kumaha Muhammad bae cak Muhammad sorgakeun lah geus cak Kangjeng Nabi tanggung jawab balakeun sorga balangkeun di wong dus ka sorga lagi tak untungna urang cinta ka Kangjeng Nabi teh saat urang butuh pitulung deui nu boga pitulung disebut syafaatul uzma kecuali Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal habibul ladzi turja syafaatu likulli haulim minal awalimu qadami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi wadai nu dibutuhkeun pitulung nu pohara kecuali ti junjunan urang nu ku urang kuari dicintai nu ku urang kuari diminati nu ku urang kuari dituturkeun ajaran-ajaranana eueuh deui nu mantak urang cinta ka Kangjeng Nabi ciri cintana urang sok maulidan urang sok rajaban urang sok maca sholawat ka Kangjeng Nabi eueuh deui nu dipikaharep kecuali hayang syafaat ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kakaler ka kidul kawetan ka kulon urang salila hirup di alam dunia urang masadar dibanding jeung kabagusan loba kagorengan, tapi lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi jaga di akhirat bakal diberi syafaat. Pohara luar biasa. Urang nu mantak daek diuk di dieu ge ieu teh semata-mata cinta ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan deui ngajina urang bersyukur ka Gusti Allah dijadikeun hamba nu pangmulyana nu ngaran manusia. Ternyata kamulyaan eta horeng didukung ku dua kekuatannya eta zahir jeung batin. Yuk urang laksanakeun ieu awak urang anu geus dibere zahir jeung batin beusi aya kakurangan zahir urang datangan dokter obatan urut jajamuan, mun batin urang aya kakurangan datangan kiai-kiai pentana sehatna aji. Sanggeus sakitu urang didinya ngalaksanakeun terus ibadah ka Allah, nuturkeun parentah Allah melalui Kangjeng Nabi, ngajauhan laranganana nu diharapkeun eueuh deui ketika urang maot. Urang hayang mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan khususna nu hadir di dieu umumna muslimin muslimat di panunggangan, umumna pisan makumna bae, teu pejabatna, teu rakyatna, teu kiai, teu ustadna, teu intelekna, teu ortodokna, nu susah, nu miskin. Yuk urang ngadoakeun, urang doakeun mudah-mudahan kabehan ketika urang maot bisa maca la ilaha illallah. Begitu urang maot jaga urang mudah-mudahan diberi syafaat ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitulah urayan tikaula ala kadar perkenalan ngan meureun kulama ieu eueuh waktu karena di ondang-ondang teh hiji memang geus sangheuk, nomor kaduana ieu kulama ieu begitu naon ngaranna abah kula maot ieu ceramah teh hiji dibere sangheuk montak haju sakasampeurna jeung sadaekna henteu aya minat di ceramah teh embung seakan-akan kos unduk naik ka gunung mah dina pada embungna jeung sangheukna. Tah nu mantak geus teu kudu ngondang-ondang kula deui nya hartina kula mah dibere sangheuk ieu geus alhamdulillahirabbil alamin kula bisa datang ka dieu bisa nempo urang panunggangan di dieu. Mudah-mudahan kumpul urang kuari dicatat ku Gusti Allah sehingga urang engke jaga bisa bebarengan di akhirat. Atuh babarengan jeung kula-kula ka neraka, urang ka neraka bareng, atuh kula ka surga urang ka surga barengan. Nu jelas bae kula mah ngadongana hayang ka surga bae. Eueuh hayang ka neraka seutik ge eueuh. Unggal waktu Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Eta bae Gusti abdi manyuhunkeun surga jeung nyuhunkeun jalan ka surga, boh ucap, boh pagawean, boh tingkah segala rupa nu menjurus jang ka surga Allah. Geus gede harapan jeung husnuzon ka Allah ja urang ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan dihijikeun ngahiji kuari ngahiji di akhirat. Mudah-mudahan urang jaga dibarengkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan wiridan di bulan puasa nomor kahiji eueuh deui Al-Qur'anul Karim lantaran Quran diturunkeunana dina bulan Ramadan. Lamun maca Quran urang sangheuk eta bae wiridan ti Kangjeng Nabi teh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Baca bae siapkeun tasbihna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tasbih ragak. Pamajikan eta ka haji tasbihna ragak. Cokot deui. Betulna kakarak 5 pan tadi. Eta nyekel na di ditu tereanggeus. Eta bae bacananya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Wiridan di bulan puasa eta istimewa. Baca Quran wayahna Qur'anna dibuka kadangan sapoe sakali tamat
tamat atuh ka bulan puasa. Teu kuat urang namatkeun masa meunang na bae komo aya awewe maja pebeulit jeung anak hayang maca Quran anak ceurik pan hese tah mendingan mana tah urang maca Quran bae apa anak ceurikan antepkeun bae mendingan ngurusan anak. Orang maca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin anak najar siap alladzina yu'minuna lamun kurang tadi urusan ambalayah ya mendingan sadaqallahul azim gara-gara sia aing geus sangat kurang beres tananaan geus diait gedean keneh ganjaran eta dibandingkeun jeung maca Quran di ulah asa-asa awewe di Quran li bismillahirrahmanirrahim qala hudan min rabbihim ulaika humul curik anak curik anu luar biasa jajan yang mah jajan melulu beri ke maca Quran sadaqallahul azim. Ketika orang maca Quran geus kesal budak teu daek cerik-cerik heran aing mah aing geus kesal ye encap apa dasar embung meureun maca Quran balikan deui ibu-ibu ngurusan anak ketika orang maca Quran mendingan ngurusan anak gede jasa ganjaran ulah eta laki ngagerokeun urang keur maca Quran bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan wait Quran keur nabi emang sia di musala keur maca Quran ka dieu sadaqallahul azim aya naon ka hebat ulah kieu ulaika ala hudan wait tak salakina salaki tolol beureum keur ngaji Quran pugu sia nu tolol hormat ka salaki lain lagaan. Masya Allah sehingga orang pamajikan puasa sunnah salakina hayang hebatan kene ngaladenan salaki jeung puasa sunnah gedean kene ganjaran mere seuri ka salaki tibatan puasa sunnah urang puasa sunnah kentel beuteung datang ka magrib jeung mere seuri ka salaki gedean mere seuri ka salaki mendingan teu kudu puasa mere seuri bae ka cak salakina dikegrogolkeun ku aja tak kitu ieu mah keur carita jadi ladenan mati kitu keneh anak dibandingkeun jeung maca Quran bagi awewe nu boga anak hebatan keneh ngurusan anak mantap ngaji ka majelis taklim tapi anak teu diurusan dora ka awewe bedanya lalaki urusan heula anak mun boga babuona man mun teu boga daripada jana ngaji mun bab fadilah kecuali nu fardu ain Fatihah rukun wudu rukun salat eta mah tetep hebatan eta ngan lamun bab fadilah mah mendingan ngurusan anak kecuali geus talentrem di imah aya nu ngurusan urang teu boga pagawean di majlisna baris kaum awewe urang datang ka majlis luar biasa hebatnya ibu-ibu bapak-bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah henteu karasa ye ibu capetan teu atuh henteu kumaha henteu sebenarnya mah nya lantaran urang cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Rasulullah moal aya eureun-eureunna atuh nyaritakeun hukum terus bae malapay ieu ge teh nyaritakeun hukum nu sabenerna ieu masa kadar urang supaya cinta bae ka Allah jeung ka Rasulullah bahwa Kangjeng pohara pisan keagunganna beuh mun dicaritakeun hiji moal mahisa jam 2 jam eta mah kudu terus di majelis taklimnya ibu bapak beusi hayang ngabeneran batin mana majelis taklim mana pondok pesantren anak pesantrenkeun keunahekeun batinna mantep ibu keuntunganana ulah dikira bapak keuntunganana ulah dikira anak di pesantrenkeun bisa maca Quran bisa maca kitab salat anu tegep balik ka imah ibu bapak maot dikubur geus masalah dikubur tapi anak urang nu maca Quran Bismillahirrahmanirrahim
Qul huwallahu ahad. Ingat-ingat ka ibu. Goler anakku ingat ka indung, teingat ka bapak. Salat tahajud Allah, teingat ka indung, teingat ka bapak. Ngocor ganjaran anak ka jero kuburan. Masya Allah, waladin solihin yad'ulah. Ibu najeng bapak anak ngagoler di jero kuburan, di leuweung, di kebon. Tapi anak anu ibadah maca Quran, puasa, salat, ngocor ka jero kuburan. Hasil daripada di pondok pesantren. Oke, ibu jeung bapak geus paehna kakara-karasa. Mun teu percaya geura paeh ge. Gitulahnya. Tapi lamun ibu ngadidik anak nonton TV bae atawa gitu judi jeung sajabana be ibu jeung abah enggak-enggakan di jero kuburan barang neuleuh ngalayat malam Jumat anak keur naraon ieu di imah barang deuleuh Masya Allah cak bapak nak tolong tuh ke iya tenang orang main gaple sopan baik pada anak teu bisa main gaple tuh teri ja osok burung nyahoannya na aing ge nyahok kitu teh liwat ke panunggangan keur di Cilongok bajauan geus kitu bae eueuh aya ge bandarna doang. Ya ibu si hade geus maot teh urang bakal maot nu supaya ngocor bae tanpa ilaruhi ila hadarati tanpa kitu-kitu anak mah lantaran anak mah sabab na aya indung jeung bapak teh sabab ayana anak moal aya anak mun eueuh indung jeung bapak geus teu kudu make ila hadarati ilaruhi deui anak mah asal ibadah ibu jeung bapak kabagian Masya Allah pohara luar biasa. Tangetkeun tah ngaji tanget-tanget eta atuh. Eta we tangetkeun tah. Geus datang ka imah jiwir anak mondok sia. Mondok. Ngomong gitu. Abe aing paeh ngocor. Cak kiai ge mondok. Geus mah aing teu mondok. Sia deui teu mondok. Cak anak nabongan ibu teu mondok. Nurutan ibu. Rombongan teu mondok buru. Ipan ngaji deukeun terus itu. Sakitulahnya ibu-ibu bapak-bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kayak diteruskeun nama di Cilongok hari Minggu tapi ibu-ibu ulah makan ka bapak-bapak bae ibu-ibu mah ulah kudu ka Cilongok geus cukup di dieu ulah ngadoakeun supaya ka surga kabehan teu kudu ngaji geus lah nu penting makan ka surga kan atuh teh bae asa berangkat ka Cilongok Kak sing hadenya tiupan bajuna geus rapi geus ulah didoakeun mudah-mudahan kakak ulah julek-julek di ditunanya balik ke di Cilongok nah papak deui alhamdulillah Kak calik Kak bukakeun bajuna dek minum naon kakak dek minum cai teh cai tiis cai es kopi cai susu apa dek susu kula heula eta kakarak jempol salakina ge aing betah hirup kieu ye cek jada teh ye ai kitu mah balik ka aing mah eueuh pan pamajikan ai teh ka mana budak eueuh aing mah heran ye enggak aing balik eueuh masyaallah barang datang teh torojol masyaallah utangna ngajebleh maka sendal jepit hiji beureum nu hiji hideung Allah karim ieu budak geus mandi tanjan teh barang diamban alabatan toke teu kena ye pamajikan servis kajari salaki jadi salaki ge moal hayang nyandung geus kitu mah cek salakina beuh aing boga pamajikan hiji ge geus mantep jasa geus kakak geus senang asana hiji ge geus mantep jasa teh hayang nyandung Kang moal awe mah gitu moal kumaha ge moal ya mun sia kos kieu mah sadangdan bae seungit we moal kakak ge heueuh atuh Kak emang awe mah aya di alam mantap inget ka dongeng abah teh inget ka dongeng abah aya awewe teu bisaeun nyayur hasem teu bisaeun nya ieu praktek nyayur hasem teh di konengan pan blon eta kan tapi di alam bae ku salakina cak pamajikan teh disisipan salaki geus deuri bae sayur hasem di konengan
Masya Allah, cak salaki dah dasar siapa bisaan jasa. Di restoran model kos kieu. Kurang gitu. Kak, eta sayur di konengan. Sakitu gede di Cikuran kan. Emang awal bahasa di alam ya kos gitu. Guys, pokoknya mah ulah dinyenyeri alam bae. Bakal hebat. Tungtung nama pan minggu harap di Cikuran. Yo cak salaki aing kumaha nasehatanana. Sakitulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui ngaji mendek ke Cilongok sajabat di Dede Ustaz Ambali kula ngadoakeun ka kabehan supaya daek ngaraji jeung daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hapunten tina bisa mudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.